acara muludan ieu teh nempelkeun diri urang ka Kangjeng Rasul nu mawi kapungkur mah ece sok aya bahasa cangkaruk mulut. Kapungkur mah sok aya cangkaruk mulut ece sepuh-sepuh kapungkur mah lamun mincak 12 kolot-kolot teh kawarga masyarakat Kampung Ciseupan isuk tanggal 12 Rabiul Awal urang ayakeun muludan di masjid nu bisa nyieun tumpeng jieun tumpeng nu bisa nyieun bubur beureum nyieun bubur beureum bubur hejo bubur koreng bubur usutan sok bawa ka masjid nu bisa nyieun leupeut nyieun dupi urang muludan urang kabeh di mulut sepuh kapungkur mah ece nu nyana keris ka masjid nu nyana bedog nu nyana bini bawang saacan dipakeun teh dimulutkeun heula nu bade melak jagong binina dimulutkeun heula keris-keris pusaka teh bahasa kapungkur mah dimulutkeun heula bahkan nini ge marawah haslin nyaeta haslin teh rek dimulutkeun sugan dari parawan deui ceuk daras kapungkur mah sok cobi taroskeun gerak ka Mang Haji atuh sadayana masyarakat teh ece nu ka masjid teh nyanak tumpeng nu nyanak haslin nu nyanak artos dimulutkeun barang dimulutkeun pokona mah sagala rupa nu aya di urang teh paribasa dimulutkeun terus kolot-kolot kapungkur mah maos berjanji pada maos berjanji teh pras maos sholawat ngangge terbangan terbangan anu ti tonggo ti Mang Haji terbanganana teh aya di abdi anu ti pangarsa abah Allah yarham abah karma aya kainna teh ku abdi disuhunkeun Mang Haji benar tah suhunkeun dipasikeun ku Mang Haji mawi terbangan tilas kolot kapungkur baheula Ciseupan aya di Pribados gitu. Nah, kapungkur mangangge terbangan eta teh wah nepi ka suku teh bari ngahareula. Si abah kanya bari ngahareula
Kalau panggil maring saya mau sholawat aja, sekarang sesak nate sok disawer